Bismillahirrahmanirrahim. Kamari nerangkeun tentang nisabna naon. Kamari teh nisab onta. Lamun urang ngabogaan 5 onta berarti kudu ngaluarkeun hiji domba. Lamun urang ngabogaan 10 kudu ngaluarkeun 2 domba. Lamun ngabogaan 25 tilu domba. Lamun ngabogaan 40 4 domba. Lamun ngabogaan lamun 20 4 domba. Lamun 25 hiji bintu mahod tina golongan onta. Lamun 30 genep hiji bintu labun ti golongan onta. Wa fi arba'ina hikoh jeung lamun tina 40 naon? Onta hikoh. Wa fi ihda wasitina sareng dina 61 jad'ah. Wa fi sitin geus kamari dibahas lain. Ayeuna nerangkeun tentang nisabna sapi. Tah kamari mah bangsa naon? Onta mah langka lah di urang nu bogaan onta, kecuali urang memang hirupna di mana? Di Arab. Jadi saudagar onta. Tapi lamun misal posisina sapi mah jeung domba. Wah, di urang mah geus loba. Contoh sapi anu loba mata di daerah Sumedang, loba sapi. Daerah Cianjur loba sapi. Lamun Garut mah domba loba. Juragan, Majalengka tah komoda. Juragan. Tah lamun mah urang boga usaha hiji domba berkah kana 2 kana 3 kana 4 tuluy we urang teh nepi ka 30 domba. 30 sapi. Ngabogaan 30 sapi sangat dimungkinkeun tah lamun urang apik miara sapina. Sabab sapi teh hewan naon? Hewan anu ridho ketika dipencit gitu. Nu pangridho nama onta. Onta mah ketika bade dipencit jeung kurbanan jempe we onta. Sapi sarua jempe ngan aya cirambay-cirambayan. Da sarua hewan ge ngabogaan perasaan eta teh. Matak alusna ketika muncit teh bisa urang muncit 2 sapi ya. Sapi hiji dipencit, sapi hiji deui tong ningalieun. Sabab sadar manehna ge boga perasaan. Aduh, urang tereh maot ya. Meskipun manehanana nyaho jadi naon? Jadi kendaraan surga, tapi ya tetap sedih. So kadang ningali urang sapi dijajarkeun gitu nya. Dek marencit teh. Si sapina teh naon? Cara ramai soalnya ningali ceramai eta teh sapi. Boga perasaan sapi ge sarua. Kubrageun. Kadang aya sapi teh nu beringas, nu abrug-abrugan, nu kabur mahnya eta teu kontrol ketika mencitna. Teu ditutupan, padahal sapi mah babari ngagulingkeun sapi mah sebenarnya. Teu kudu teu kudu. Kitu we. Babari sebenarnya ngagulingkeun sapi teh. Puasana 3 poe. Puasana 3 poe. Beres puasa 3 poe. Mau bedog urang teh. Sing seukeut bedogna tiupan doa qul huwallahu ahad 7 kali. Tulis ayat kursi 3 kali tiupkeun. Gitu. Datang kana sapi kana ceulina harewosan we. Maneh yang hirup teu? Lamun hayang hirup kudu ngagoler, lamun nangtung dipaehan ku aing gitu. Tah kakang ngagoler eta teh sapi teh. Aduh cenah aing bakal maot. Ngagoler tah gitu. Teknik eta teh. Teknik. Lamun nangtung paehan ku aing. Tapi lamun maneh ngagoler, moal dipaehan. Asli. Kudu boga bahasa matak puasa 3 poe teh eta tah dirinya. Ngalatih rasa. Goler.
taliah nah cek sapi teh aing di talian di paehan teh kan bahasana lain di paehan ieu mah bade dipencit pencit gitunya kan saumur-umur teu daek abi mah mencit nu kaditu teh lain teu wani mencitna teu wasa beda teu wani jeung teu wasa lamun teu wani mah sieun wani mah wani ngan teu wasa karunya pencit ku urang teh Kadiekeun kana ngomongna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd lamun keur hajian gitu keur lebaran haji gitu tak engke si sapi teh jadi kendaraan orang di akhirat contohna engke pas dinu sirot lamun orang mencit sapi engke teh sapi teh jadi tutumpakan orang dinu sirot teh mencit domba mencit onta aya nu ngide kiai atau ustad gitu bade naros kan hewan anu dipencit ku urang teh bakal jadi tutumpakan kene sirot atuh sapi mah lambat leumpangna domba mah lambat komo onta mah aduh lambat abi bade usul ku citah teu nanaon kan citah mah tarik gitu nya teu nanaon gitu ku citah ge an sia ku aing disepayan deui geus kan sakitu-kituna sapi domba onta jeung kebo biri-biri ngan sakitu-kituna ngide ku citah rada gancang emang gitu ngajamin teu da bangsa akhirat mah leumpang jeung majuna lain pikiran lain naon sarua jeung di dunia beda deui pencit eta teh termasuk lain hewan wae nya jadi tutumpakan teh termasuk amal-amalan urang tah misal urang ngawakafkeun masjid engke teh masjid dia tutumpakan masjid teh masjid jadi tutumpakan pondok jadi tutumpakan nah urang we berkah usaha boga 30 sapi weh kade tah kudu naon wajib zakat naon sapi tabe naon ari sapi tabe teh ibnu sanatin wa adahola fisaniyah sapi anu usiana 1 tahun maju kana 2 tahun maksudna naon nya maju-maju kana 2 tahun sabuladi ka 2 tahun atawa setahun 7 bulan eta kan maju kana 2 tahun henteu pas 1 tahun pencit lain pencit kaluarkeun eta naha di ngaranan tabe sabab naon anut kana indungna gitu ditabihi ummahu fi mar'a walau ahraja tabi'atun ajza'at bi tariqatil awwal tah sabab urang naon ngaluarkeun 30 teh ngaluarkeun hiji sapi berkah tah sabab harta teh atawa kapi milik teh dibagi 2 nya aya milik secara milik aya milik secara rezeki beda milik secara milik jeung milik secara rezeki beda cek ahlus sunnah seperti kieu ieu kopi dibikeun ku santri ieu geus menjadi milik abi apakah cai saki teh milik abi milik saki teh full saki teh milik tapi apakah cai saki teh rezeki abi cantang tuh contoh ku abi diinum berarti rezeki abi teh nu tadi karek seeutik teh karek 3 milik apakah ieu milik atau rezeki cantang tuh ke nungguan beres ngaji lamun misal pas beres ngaji beak kabehanana berarti rezeki abi milik jeung rezeki abi kabehanana
Tapi lamun aya sesa ku abi teu diinum berarti rezeki milik abi sama sakieu. Milik abi rezeki sakieu. Nu kadieuna milik tapi lain rezeki abi. Taku abi dikira-kira dikira milik deui rezeki diinum kabeh we gitu. Jadi naon? Jadi milik gitu. Berkah tah. Sok kadang loba gitu. Duit mah loba. Tapi teu berkah rezekina. Semisal eta koruptor da duitna mah loba eta teh. Loba duitna mah. Loba. Tapi naha gitu. Bisa digoda ku anakna, bisa digoda ku kesehatanna. Banyak faktor gitu. An rezeki mah sakitu-kituna. Cek guru abi mah rezeki mah ngan sajengkal. Rezeki mah ngan sajengkal. Karti maksudna rezeki ngan sajengkal. Sajengkal rezeki mah. Anu didahar ku urang asupna genggerong ieu sajengkal. Kieu, sajengkal segena. Ari. Sajengkal. Geus asup ka dieu mah geus teu karasana naon. Sugan. Sep urang ngedar kopi. Di dieu rasa kopi. Di dieu rasa kopi. Ka dieu rasa kopi. Kana lambung rasa kopi. Kana usus rasa kopi. Kana anus rasa henteu. Nang sambat ka dieu rasa kopi mah. Di dieu nepi ka dieu. Sakikeun. Oh, urang dahar naon pizza. Ngeunah teh pizza. Teu ngeunah cai abi ngeunah kene bala-bala. Ngeunah kene bala-bala. Hargana 150.000 kamari meuli abi nyobaan. Meuli Pizza Hut sial produk Israel aing. Apa kieu mah meuli bala-balanya 150 sikieun tah. Dahar ku abi teu ngeunah rasana mah siga naon nya. Siga bala-bala anu bantet. Da sakirona teh nih. Dahar ku abi. Rasana teu ngeunah kieu. Harga we mahal gitu. Harga elit terasa sulit ya. Harga elit terasa sulit. Salaman abi mah karena itu teh pizza, salaman. Burger, salaman. Pasta, steak, salaman. Lobster, salaman. Kabeh dahareun-dahareun elit, dimsum, salaman. Naon deui? Jepang teh ngaranna teh naon? Sushi, salaman. Sushi teh naon? Leupeut, eusina teh naon? Aya laukan. Leupeut versi Jepang gitu. Sangu dibudar-budar gitu. Bari si laukna lauk atah teh. Teu ngeunah cenah. Nu ngeunah mah kitu we, simple orang Sunda mah. Sangu liwat, geus kitu. Purulukan ku naon? Ku purulukan daging hayam nu garing teh ning. Segitu cukup. Purulukan ku suruneng gitu. Purulukan ku naon ku jengkol, purulukan ku peuteuy, purulukan ku asin kere, purulukan ku surau, purulukan ku tempe tahu, purulukan ku kuku asa loba purulukan ieu mah. Asa loba ini purulukan. Tah gitu. Tah terkadang gitu aya jelema teh dipikir-pikir ku ayeuna kitunya baheula kolot-kolot urang. Teknologi teh teu pati naon jadul kolot-kolot urang. Teu apal aya Facebook, teu apal aya naon, teu apaleun gitu. Mengandalkan surat menyurat, namun ngirim duit ngandalkeun wesel pos. Tepina ge atuh pos teh tepina ti 2 minggu gitu kan urang tinggal WA sadetik geus nepi. Ieu mah surat teh tepina ti 2 minggu. Binyak seungitan. Baheula gitu ngalaman keneh zaman abi mah. Kirim duit make amplop, enak mah TF we. KTM. Baheula mah henteu di amplop dianterkeun ti ku ojek. Ngalaman gitu. Tah kolot-kolot urang baheula secara ekonomi zaman baheula nya biasa-biasa wae kitu nya. Pikir-pikir biasa-biasa wae. Usaha tani yang cukup ku tani. Naon ternak cukup ku ternak, dagang cukup ku dagang.
Tapi anehna teh motor kabeuli, mobil kabeuli, atau imah kabeuli nu utamana mah gitunya, atau bisa nyieun. Tapi ayeuna masya Allah gitunya, ari hukum rezeki mah ku zaman ayeuna teknologis canggih. Hayang ieu hayang itu teh gampang. Gaji geus garede eta mah rata-rata 3 juta ka luhur. Tapi nyieun imah hese eta mah. Motor hese gitu. Tah eta nu teu kaharti teh. Aya milik, aya rezeki teu kaharti. Baheula ningali bapak abi jeung mama abi teu kaharti teh bisa nyieun imah. Duit di mana sok? Teu kaharti usaha mah sakitu-kituna. Tapi bisa nyieun imah teh. Bisa gitu. Meuli mobil teh, bisa meuli motor teh, bisa ieu teh. Teu kaharti gitu. Budak loba tapi teu kaharti, tapi budak ayeuna. Contoh abi lieur. 3 juta, 4 juta, bae kana naon. Tah eta aya milik, aya rezeki atau kadituna jadi berkah. Tah lamun urang berkah gitu 30 di zakatan 40. Kumaha lamun urang teu di zakatan tah tinu 30 kaluar hiji naon? Sapi teh. Teu nanaon, bahan dosa. Efek tina dosa bisa ngaganggu kana kaberkahan. Misal babari gering. Babari geringan si duitna teh naon? Kalahkah dipake ubar. Atau misal harga domba anu ieu tabe teh misal taruh 15 juta. Beak jeung ubar mah nyampe ka 20 juta, 25 juta, 30 juta. Lamun tinu gering budakna bararangor musingkeun kana otak. Atau naon? Usahana ditipu, tiba-tiba teu ngaluarkeun zakat usahana ditipu. Atau tiba-tiba usahana bangkrut atau kabakaran. Loba kajadian nu kitu teh nu teu zakat teh. Loba karena itu. Geus teu aneh. Teu zakat. Sabab zakat teh eta mah hakna Allah nya. Hak Allah. Baheula ketika Qarun miskin, Qarun teh miskin. Sajaman yang Firaun gitu. Sajaman yang Nabi Musa sanes Firaun. Nya kurun Nabi Firaun, sajaman yang Nabi Musa. Qarun teh baheula teh kitu kitunya ngaliwet jeung asin kere kitunya. Leumpang ka pasar kitu Ngojay di naon Cibentang kitu gitu. Ulin-ulinan di Jidan. Lamun poe naon Sabtu kada 5 pusal tah kitu. Si Qarun teh tah gitu, si Qarun teh pusal di 5. Si Qarun teh. Bahul ieu di Mesir, ada 5 di Mesir ieu mah di Mesir. Di Mesir baheula ieu mah sebelum Masehi. Aya anak incuna teh. Anak incuna. Incuna. Tah si Qarun teh ka Nabi Musa teh ngomong, "Ya Musa, urang teh euy miskin-miskin teuing hirup teh. Miskin-miskin teuing. Teu boga harta ieu, teu boga kitu. Jeung meuli udud ge hese kitu. Hese meuli udud teh bieu we anu mere Samsu teh nu nganuhunkeun cek si Qarun teh. Bieu nu mere Samsu kitu nya. Soalna kamari tinggalin 12 batang ayeuna leungit teh saparona deui tah. Kujin juga eta kitu. Kujin. Ngadoa da Nabi si Qarun teh, "Ya Musa, abi hayang beunghar." Cek Musa teh, "Aduh, acep." Kitu we si Musa. "Aduh ujang mah watakna ge watak miskin cenah. Lamun ujang beunghar asa koret cenah." Geus beunghar mah cenah. Geus beunghar mah rek babagi deuk segitu we, geus janji manis siga caleg. Siga caleg. Calon legeg, caleg teh calon legislatif, calon legeg. Bade ieu Nabi Musa teh ngadoain ka Gusti Allah, aya doa Nabi kan makbul diijabah. Bang, Qarun teh singkat cerita jadi juragan hewan ternak. Beunghar si Qarun teh nepi ka boga kerajaan, nepi ka pintu gudangna ge si kunci gudangna ieu digotong ku 40 jelema. Teu kabayang eta kunci gudang di kumaha digotong ku 40 jelema. Teu kabayang gedena segede kumaha eta teu kaharti. Ada orang baheula gararede awak. Kunci digotong ku 40 jelema.
lamun lempang harapna 40 awewe tukangna 40 awewe gitu kieu we korun mah naik dinu naon tenda berurut samsu si korun berusaha singkat cerita dinu paternakan ieu teh geus nepi ta nisab zakat datang we Nabi Musa hei korun maneh teh geus nisab zakat ieu geus kudu wayahna ngaluarkeun onta atau sapi atau domba korun di dinya naon tersinggung ieu sa mun urang mah kitu menta zakat teh aturan saha aturan Gusti Allah pangeran ceuk saha cek Nabi Musa teh kelak ieu teh usaha teh menang aing cek saha cek korun usaha menang aing nu ngarit aing nu ngareunana aing eta mah lain si korun kareunan aing gitu capek-capek geus beak segala teh aing keneh ena geus nisab zakat taroh naon 30 kudu ngaluarkeun sapi naon tabe kelak naon urusana gitu jadinya teh saur Nabi Musa teh punten korun ieu mah da aturan ti Gusti Allah ti pangeran tuh hayang ieu usaha aing gitu usaha aing gitu mah kudu ngaluarkeun wah korun dah gaya gitu tah didinya Allah kasinggung didinya teh sabab naon ari zakat mah aturan ti Gusti Allah geus aya prakna ti dituna Allah kasinggung manahanana minta beunghar geus beunghar nepi kana nisab zakat teu ngaluarkeun zakat Allah kasinggung didinya ku si korun matak didinya leung weh si naon si korun teh diteleg ku bumi gempa tah si kerajaanna hancur harta-hartana naon diteleg ku bumi deui ka ayeuna teu apal tah di mana harta-hartana dan geus ngaran murka Allah kitu tah kitu kadang lamun teh ngaluarkeun zakat teh aya weh kitu musibah-musibahna teh tapi masya Allah aya jelema teh sabalikna anu ngaluarkeun zakat lepas kitu ngaluarkeun malah sok dileulihan hirupna teh berkah we kitu ya saduitna sacukup-cukupna tapi naon anggota badan sehat gitu pikiran tenang dahar nikmat anak incu naon ararakur aya nu kitu teh tah eta lamun mah urang ngabogaan sapi 40 maka kudu ngaluarkeun naon sapi musinah naon ari sapi musinah teh nyaeta sapi anu usiana 2 tahun maju kana 3 tahun wala hadza abadan faqis tadi kan 30 ka 40 tuluy lamun mah urang ngabogaan tambahan sapi teh nepi kana 40 deui berarti sabaraha 80 berarti urang kudu ngaluarkeun naon sapi hiji wa fi mi'atin wa isrina salasu musinatin au arba'u tabi'ah tah lamun mah tadi nepi kana 80 tah berarti sabaraha 80 nya 30 40 tambahan tadi wala hadza abadan faqis tah tambahan 40 berarti 80 tambahan hiji domba hiji sapi musinah kumaha lamun nincak kana sabaraha 120 kan tadi 40 tambah 40 80 tambah 40 sabaraha 120 lamun mah nincak kana 120 sabaraha salasu musinah au arba'u tabi'ah salasu musinah sapi naon musinah atawa opat tabi'ah kitu tiap 40 teh nambahan gitu kan lamun 40 hiji musinah 82 musinah 120 tilu musinah atawa opat tabi'ah tuh geus bener tinggal tambahan eta per 40 nambahan hiji musinah atawa 2 tabe gitu nambahan terus per 40 nambahan sugana pe ka 4000 atuh sanu apa
Wa awwalu nisabil ghanami arba'una fiha syatun jad'ah minad dhani. Tadi sapi, ayeuna domba. Masih diperdebatkeun ieu teh ketika Kanjeng Nabi Ismail dipencit ku Kanjeng Nabi Ibrahim bade dipencit. Aya nu nyebatkeun Kanjeng Nabi Ismail teh digentos ku domba, aya nu nyebatkeun digentos ku sapi. Beda-beda eta teh. Pendapat-pendapat teh. Digentos gitu. Tah ayeuna domba. Atuh domba mah leuwih galib di urang mah. Sapi nya loba tapi tidak seloba domba. Domba mah Masya Allah loba di urang tah. Guru abi santri baheulana. Tapi tina ladang usaha domba kabeuli mobil, kabeuli imah bisa nyeun ieu tina domba. Tapi dombana nya beda-beda. Aya domba teh domba diternakeun, aya domba teh domba kontes. Aya domba teh domba hias, beda-beda eta teh domba teh. Lamun domba ternak nya setahun sakali panenna. Lamun domba hias lamun dijuarakeun tah kompetisi. Lamun domba adu eta mah haram domba adu mah. Diadu-adukeun menang duit. Lamun boga domba adu dijual mah teu nanaon. Kade harga domba teh mahal geus jadi mah. Tembus kana 100 juta eta teh. Salah sahiji guru abi boga domba kungsi dijual hiji domba 120 juta. Dina domba tah. Guru abi. Tapi dombana domba Garut nu aduan nya. Sabab beda. Aya domba teh domba ternak, aya domba teh domba hias, aya domba teh domba adu. Beda eta teh. Bibit ge beda. Nah domba Garut geus katelah eta mah. Domba Garut mah domba adu. Bet eta na we dipacekeun ge hargana mah eta teh. 500.000 macekeun domba teh. Urang boga domba bikang nu domba biasa nu bikang teh. Dipacekeun ku domba naon? Domba asli Garut anu bibitna bibit unggul. Eta teh mayar eta teh. Mayar gitu. 500.000 eta teh kitu. Mayar. Lamun mayar. Dilalajoan kurang teh nya. Atos cenah Kang atos 500.000 lalai 500.000. Tapi Masya Allah anakna alus atuh. Gagah. Komo lamun bikangna domba Garut, jaluna domba Garut. Sabab beda dina perawakanna, dagingna ge jeung teu ngeunah domba Garut mah. Lamun di dahar teu ngeunah. Beda jeung domba naon domba kukut jeung peternakan beda rasana teh. Rada teuas domba adu mah. Dikompetisikeun sok aya kan ngeuli domba karieu make naon diga kalung nu aya naon mernak-merning kitu sok aya ningali. Daerah teh jeung hias gitu teh. Jajar-jajarku kompetisi dinilai. Ieu domba teh ganteng. Kasep bogoh gitu jalan deh. Bawa ka kebon domba teh. Bawa ka kebon. Daerah domba teh kitu luas lah. Gitu. Tapi tapina bangsa ngukut domba atau bangsa tani terkadang teureum turunan leungeun ngaruh leungeun teh. Misal posisi ya siga babaturan abi duanana ngurus domba tapi nu hiji mah ngurus dombana naon sebutna teh naon otodidak nyabiat tapi geus boga elmuna tapi nu hiji mah nu hiji sarua nu hiji apik ieu apik jukutna ieu nu alus ieu nu biasa-biasa tapi ari ieu nu apik jukutna nu alus loba-lobana nu pararaeh tapi ieu apik mah apik tapi naon si jukutna teh asal-asalan tapi domana hararirup anak-anakna teh naon aya faktor eksternal bisa jadi tinu leungeun bisa jadi tinu turunan eta teh nu kitu teh ngurus domba teh atau tani sarua wae gitu beda-beda weh
beda-beda gitu teh leungeun ngaruh gitu faktor teu kaharti cek batur nabi ge padahal urang mah naon ngurus domba apik naon pakan dombana jukutan nu aralus tapi maot wae tapi maneh mah cenah naon ngurus domba teh apik mah apik tapi asa-asalan gitu kana naon kana si jukut teh tapi dombana teh harariru gitu faktor kitu teh domba urang ngabogaan 40 kudu ngaluarkeun naon domba jad'ah minad dhoni kudu ngaluarkeun domba jad'ah ari jad'ah teh naon kamari geus dibahas cenah jad'ah teh naon jad'ah teh nyaeta anu usiana 4 tahun maju kana 5 tahun atawa saniyah minal ma'zin saniyah teh naon usia naon usia saniyah naon poli usia sabaraha saniyah teh bintu mahon saniyah 2 tahun maju kana 3 tahun lamun mah urang ngabogaan tadi lamun 40 naon domba jad'ah hiji atawa domba kacang gitu hiji wa fi mi'atin wa ihda wa isrina sanatani lamun mah urang ngabogaan 120 hiji domba tuh jauhnya tina 40 kana 120 hiji jauh tuh loncat lagi hampir 2 kali lipat 40 80 120 tuh 2 kali lipat kudu ngaluarkeun 2 domba lamun mah urang ngabogaan 200 hiji berarti nambahan 40 kali 2 berarti 120 tambah 40 tambah 40 berarti 200 kudu ngaluarkeun 3 domba lamun mah urang ngabogaan 400 kudu 4 domba tuluy weh setiap bilangan 4 setiap nambahan tikelan 100 kudu ngaluarkeun hiji domba tapi konteksna geus leuwih ti 100 nya geus leuwih ti 100 kan tadi naon lamun 120 lamun 200 hiji berarti 3 domba kan tadi sabaraha 200 hiji lamun 400 4 domba geus 400 nambahan kana 500 tinggal nambahan we naon hiji domba 500 berarti sabaraha domba 500 berarti 5 domba genep domba 700 7 domba terus gitu tinggal nambah-nambahan ila zahiri ghani ila zahiri ghana anisyari tah gitu nya sanu apal di dieu teh nu juragan domba sanu apa ulunya ho teu bisa ditebak kieu mah teu bisa ditebak urang bisa nembak kieu mah sanu apa kade bisi ararajeun salah sahijina di dieu boga usaha domba atau usaha sapi kade zakatna ulah poho kadenya zakatna ulah poho sabab eta teh aturan di Gusti Allah lamun urang nentangkeun aturan di Gusti Allah ke Allah naon tersinggung bisi jadi korun versi upgrade kan korun versi upgrade jeung kade lamun jadi juragan domba juragan sapi aya meureun ka abi mere-mere mah gitu mere-mere mah atuh teu loba 10 gitu seperti 10 nya teu naon 10 tapi dalam bentuk saset masako teh roiko kehe ada tapi masako jeung roiko dalam bentuk sapi naon roiko gitu tah gitu nya insyaallah kamari di muludan eta muludanna masyarakatnya ke malam Jumaah insyaallah muludan di produk santri unggul gitu urang manakiban geus teh manakiban muludan duitna aya di eta dibeli balaga 10.000 mah gitu wallahu a'lam bishawab
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar